Anjeng ningali warta langsung sareng abdi Abel Kanugrahan. Aya rusuh alatan suara syuting nu disangka boga rental mobil naon anu lumangsung di wewengkon peristirahatan tol Tangerang Merak Kamis 2 bulan 1 tahun 2025. Ieu mangrupikeun video amatir anu kami keinginkan. Ieu mangrupikeun video anu dicandak ku batur di tempat istirahat KM 45. Untungnya kaayaan dikendali jeung didinya di Kapolres Tangerang babaturan kuring geus ngawawancara Bapak Baktiar Kadek Bagus. Atur nuhun ka Abel Kanugrahan, Widwin sareng abdi Kadek Bagus di Warta Keren. Ayeuna kuring di Kapolresta Tangerang. Bapak Kapolres Basiat, anjeun biasa ngajelaskan kronologi awal kasus syuting ieu kejadian ieu di titian kecurigaan nu boga rental mobil kenaan rentersna mobil anu disewa dinten Salasa 30 Desember 2024 ku batur anu namina Ajat Sudrajat. Dideteksi GPS-na dicabut dinten Rebo 1 Januari 2025. Palaku nyewa sareng sababaraha kolega teras nyobian ngalacak mobil. Lajeng kumaha kejadian ieu ngakibatkan kilometer 45 rest area kejadian nu boga sewa jeung batur-baturna akhirna manggihan mobilna nu dibawa ku palaku di wewengkon Sakepi, Banten. Aya ngudak ka kilometer 45 rest area. Di lokasi eta paranehna Junun ngamankeun salah sahiji palaku anu keur istirahat di arep minimarket. Tapi kayaan jadi kacau nalika dua palaku berjen tembak. Jadi naha palaku ieu nyewa langsung mobil sewa? Henteu, palaku anu ngalaksanakeun syuting lain tenan langsung. Mobil geus roba lengsen ka sababaraha ulang liana. Sarta dina waktu kejadian ieu dikawasa ku sapudeureun 4 palaku. Apakah mobil ieu roba lengan eta masih dina panalung tikat. Karena korban dina kejadian ieu Sawaku hasil tina syuting ieu hiji korban jeung inisial IAR 48 oh tina tatu gunshot kana dada. Sementara eta korban sejen aman tatu bedil di sisi katuhu batangna sarta ayeuna keur dirawat intensif di RSCM Jakarta. anjeunna kumaha nga budak palaku maju? Satreskrim Polresta Tangerang kerja keras pikeun ngudak palaku anu kabur dina 2 mobil. Salah sahijina nyaeta mobil sewaan korban. Orang oge terus ngumpulkeun bukti jeung nalungtik saksi pikeun nyepetkeun proses panalungtikan. Naha aya banding di polisi ke masyarakat mengenai kasus ieu? Orang panjurung masyarakat samana nu boga usaha rental mobil pikeun panawasna hati-hati nalika nyewa keluar kendaraan maranehana. Nah, pastikan identitas panyewa jelas sareng nganggo sistem pelacak anu langkung aman. Upami aya indikasi anu curiga langsung laporkan ke otoritas. Atur nuhun pikeun kontrol saja bakal Polres Basiat, mudah-mudahan palaku bisa disewa lagi. Hatur nuhun, urang bakal terus nyieun sagala usaha pikeun ngalaksanakan hukum. Tadi itu Wahid Abdi, kadek saya di lapas, tidak kabar Warta Keren di 2 Januari 2025.
di rest area KM 45 Saketi Banten. Abdi bade yang bukan duit ke pusat. Hatur nuhun. Ieu wawancara eksklusif jeung Kapolres Tangerang ngeunaan kasus syuting di rest area KM 45 masih dina panulangtikan salajengna. Eta sadayana pamirsa warta dinten ieu Abdi Abel Kanugrahan angkat.